Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifaha wa wa'ada alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aydan, tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puji sinareng syukur kagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wasilah taufik sareng hidayah timantena Allah. Urang sadayana masih tiasa diangkatkeun kana ieu tempat pangaosan. Dina raraga nyumpingan ieu pangaosan anu dikaitkeun kana tasyakur walimatul arus. Kersana putri sahibul hajat Ibu Enih kalih Bapak Oyo anu alhamdulillah tadi siang parantos diistrenan. Doa ku urang sadaya pamudah-mudahan rumah tanggina ngajantenkeun rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Shalawat miwah salam mugia sapapaosna dilelerkeun ka junjunan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagulawargina ka para sahabatna tabiin atba'i tabiin turlugi ka urang sadayana dugi ka dintenan kiamah. Pamudah-mudahan urang sadayana diangkan jantan umat mantena kalayan ngingingkeun syafaatul uzma jaga di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu kusim kuring dipihormat para sesepuh, lelencer turus turunan para pupuhu papayung di ieu kampung, terutami anu kusim kuring dipihormat Bapak kalih Ibu sahibul hajat anu parantos nyayogikeun tempat kangge urang sadayana ngalaksanakeun sapalih kawajiban ti Allah nyaeta tolabul ilmi anu kawajiban eta teh henteu aya batasanana. Pamudah-mudahan kuasilah urang ayeuna calik di ieu patempatan ngagugurkeun kawajiban urang sadayana janten pamupus dosa urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, pamudah-mudahan sanes kanten anu dikerahkeun ku sahibul hajat boh tanagi emutan sareng harta bandana pamudah-mudahan dibarokahkeun digentosan ku Allah ku manglipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu kusim kuring dipihormat di atas nami pemerintahan, di atas sanana
Tikawit ibu kawilna aya bu kawil teu aya. Aya Bapak RK na aya Bapak RK aya. Bapak RT na aya Bapak RT nyaan ieu teh nyaan. Oh iya Bapak RT, alhamdulillah. Bapak Linmas na aya. Oh Linmas kan ngarangkap. Alhamdulillah. Seueur bekalna. Oke anu kusim kuring dipihormat para guru, para kiai, para ajengan, para ustaz, para ustazah. Anu kusim kuring dipihormat para panitia hajat anu alhamdulillah wasilah tanagi emutan anu dikerahkan ku aranjeuna ieu acara lancar. Alhamdulillah. Pamudah-mudahan sanes kanten pengorbanan aranjeuna ku Allah Subhanahu wa taala digentosan saenggalna dibalas ku pangsaena pangwales. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teu kakantun deui anu kusim kuring dipihormat para hadirin, ibu-ibuna, bapak-bapakna, para pamudana aya pamuda, para pamudina aya pamudi, para anak-anakna aya anak-anak, aki-aki aya, nini-nini, janda, duda. Alhamdulillah sarmangatnya. Alhamdulillah masih kene sarmangat dina ngalaksanakeun parintahan Allah buktosna thalabul ilmi, masih kompak timimiti budak nepi ka aki-aki. Alhamdulillah masih kene simpati, berarti masih kene sadar kana kewajiban. Alhamdulillah. Itu aya anu cengkat bade ka mana. Cicing can dibagi alas. Dibagi moal. Cicing bisi makawat asa batur. Langkung dipayun ngahaturkeun nuhun ka pangatur waktu pangjajab acara anu sok disebat MC, Master of Ceremony. Aduh. Anu parantos maparin waktos kasim kuring kangge ngalebetan ieu judulna mah pangaosan. Mudah-mudahan we leres ngaos eusina teh. Mudah-mudahan janten kamanfaatan kanu nyariosna oge kanu ngadangukeunana. Hadirin rahimakumullah. Ieu teh desas-desus harewas namah pangaosan teh saurna kahoyong panganten. Tapi ieu ditingali ti tadi teh ieu mah asa lain panganten anu tadi. Di ditu anger lain panganten anu tadi nu baheula. Cing mana ieu teh atuh pangantena? Oh iya, maknya panganten teh sabelah. Da moal jadi meureun ai sabelah mah ka mana sabelah deui? Can katingali. Can asak. Atuh waka-waka dijadikeun ai can asak mah kumaha. Ieu teh saweran teh dikhususkeun kangge panganten anu haneut keneh. Da anu geus bararaal makeun bae lah. Da anger di papatahan ge poho wae. Beuki nyaho teh beuki malaweung. Leres teu sigawe nu nya hayang apal ilmu tentang rumah tangga ngarah jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah lah bohong. Beuki nyaho elmuna teh beuki ngalawan ka salaki teh. Beuki apal ilmuna bapak-bapak kalah ka beuki teu nyaah ka pamajikan teh nyaah kene ka pamajikan tatangga. Tuh. Ulah seuri mun seuri rumasa. Mana panganten mana si tetena aa.
disumputkeun wae da moal ku batur ieu piraku teu kenging nyumput wae neng bageur kedahna mangareneng ngarah katingali akurna betah ngareneng geura engke mah puguh deui ayeuna we ameh katingali ameh jongjon betah acan biasa Bu oh acan biasa kapan di ayeuna teu dibiasakeun ya panganten bageur aa neng kasep geulis sigana mada sahandapun abi keneh matakeun we disebut neng aa kasep geulis oke da abi mah geus kolot hidup duaan nikah gaduh niat henteu bageur gaduh niat henteu tuh kapan nemalan oge ku abi disangka teu nemalan ari jauh mah gaduh niat karena naon nikah teh bageur karena naon lain ceuk batur karena Allah na pas ditanya niat karena naon ngahulang ieu karena naonnya nemalan ceuk gigireun karena Allah oh karena Allah nyaan ieu tina hate karena Allah leres rumah tangga teh sing diniatan karena Allah niat bade ngalaksanakeun ibadah leres niatna kitu alhamdulillah sakumaha tadi dina hadis di luhur dina muqaddimah an nikahu sunnati famarghiba an sunnati falaisa minni aing ngaran-ngaran nikah teh sapalih tina pasunatan kami saur Rasul saha-saha jalma anu teu resep tegasna mah mikangewa kana pasunatan kami lain nikah hungkul naon we pasunatanana mah da seueur pasunatan Rasul teh leres sunnah Rasul teh seueur di antawisna nikah ngan henteu dihususkeun nikah da insyaallah kana nikah mah moal aya nu ngewa resep sarerea ge resep kana nikah resep henteu bawa baheula nikahna dipaksa ai henteu mah bapak-bapak resep kana nikah resep hayang deui teu hayang deui awas tah kayak dikunci pantau ku pamajikanna ibu-ibu resep nikah resep hayang deui teu cicing dihayang-hayang ge teu bisa ibu-ibu mah cukup sakali lamun kekeh hayang 2 kali doakeun we eta bapak-bapana sing geura beunghar ngalah ibu teh hayang kawin deui aya geus boga nu beunghar mah sok seulung geura paeh cenah doakeun mah sing panjang umur sing sehat usahana sing lancar lain sing geura paeh saha nu apal salaki paeh kawin deui munang leuwih goreng batan eta hanyakal kapan doakeun sing geuwat beunghar aya geus boga nu beunghar mah moal hayang gentikan nu sejen insyaallah insya matak bapak-bapak sing baleunghar amin ibu resep kana duit resep nya abi ge sarua resep nongko teu ngeunah tapi resep wae eta kana duit keun jadi saha jalma anu mikangewa kana sunnah kami ceuk Rasul maka eta teh jalma henteu termasuk ti umat kami naudzubillah summa naudzubillah hoyong diangkeun janten umat Rasul hoyong atos ngalaksanakeun kana sunnah-sunnah Rasul atos naon nikah cenah pinter nemalna masih bapak-bapak teh alhamdulillah leres niat nikah teh kedah niat ibadah niat ngalaksanakeun sunnah Rasul malah sabada niat ibadah eta ku urang kudu diusahakeun da rumah tangga teh lain kur sapoeun 2 poeun tapi niatan dina hate urang rumah tangga teh saumur hirupeun ulah boga niat hayang ganti ulah boga niat hayang namahan kajebang ke geus mampu pamajikan hayang keliling dunia geus kacumponan
hayang ka Arab geus jiga jalan ka cai, hayang itu hayang ieu geus kacumponan kakara di dinya mah heg ek namahan oge. Da lalaki mah bisa sing 2 3 4 oge asal boga we modalna. Ulah kur modal nu sarupa hungkul. Seuri naon cing? Sirah sarupa teh. Da ieu wasirahan mah sahaja awewe nu daek ka lalaki wasirahan hirup ge moal leres. Nikah teh kedah diniatan ibadah neng kade. Ngan segala rupa perkara anu disebutna ibadah komo ieu ibadah anu panglilana pasti bakal kena ku gogoda. Naon cenah? Gerawang taros ieu anu geus lalila ieu rumah tanggana seueur teu gogoda dina rumah tangga seueur. Ai gogoda nikmat atawa susah? Susah matak disebut gogoda oge. Tah rumah tangga teh neng seueur gogodana. Henteu beda we rumah tangga teh siga hiji gunung. Urang ningali gunung ti kajauhan siga endah. Duh cek urang teh itu gunung meni endah katingalina. Mani siga lemes. Parawan pamuda ningali kana nu rumah tangga aduh mani siga bararungah. Diajaran we nincak kana rumah tangga tadi tos ngucapkeun qabul diijaban ku si bapakna. Tos ngajanten jadi suami istri ayeuna teh tah mimiti lalakon ti ayeuna. Lamun ek hayang ka puncak gunung teh mah mimiti nete arek muncak kana gunung. Ayeuna teh jeung teteh teh ngamimitian naik gunung lain naik nanaon ulah sok ka mana daek pikiranna. Engke heula eta mah era keneh cenah ti tadi ngareneng oge era cenah. Cicing heula eta mah. Heeh, masih kabitaeun. Engke Pak Guru hayang nurutan. Mata ngahaja si Neng geus surti teh jauh-jauh we ngaroh Pak Guru teu kabitaeun. Tah jadi ayeuna teh jeung Neng arek ngamimitian hiji perjalanan anu jauh. Lamun dina naik puncak ka gunung mah kakaranete. Lamun itu mah naik gunung, ieu mah naik kanu ngaran rumah tangga. Ai rumah teh imah, ai tangga teh nya tangga. Cing lamun urang mapai kana tangga henteu hati-hati bakal kumaha. Bisa labuh, bisa dicocol, bisa dijengkang, bisa disoledat. Nah, rumah tangga oge kudu hati-hati bager. Loba gogodana ti sisi, ti gigir, ti tengah, ti luhur, gogoda hungkul sigana nikmat sote. Ngan ulah salah eta gogoda lamun dijalani ku ikhlas. Inget kana niat awal bahwa urang teh arek ibadah, insya Allah bakal berbuah nikmat. Insya Allah ngahasilkeun rumah tangga anu diidamkeun teh sakinah mawaddah warohmah. Hoyong rumah tangga anu sakinah hoyong. Ibu-ibu bapak-bapak ieu raraosan ieu rumah tangga sakinah henteu. Sakinah sanaos aki-aki ngeunah lain. Sakinah teh naon? Tenang. Sakinah teh henteu loba karuwet, henteu loba kapusing. Atuh lamun rumah tangga hayang sakinah Neng da judulna ge saweranjang panganten haneut, panganten nu geus bararaal masih ngupingkeun we sugan we haneut deui. Digarang tutung atuh. Ulah dihaneutan we saeutik-saeutik. Neng hidup ngalaksanakeun rumah tangga teh hayang sakinah. Kumaha atuh sangkan rumah tangga anu sakinah? Sing ingat kana bumbu, kana
naon tata cara rumah tangga anu sakinah teh sing ngagunakeun kana rumus S. Naon cenah? S lain S teler lain S huruf S nu nyuguhan teh meni jauh sigan ulah diuyup kehendak moal ieu hayeuna mangke maduka tah kitu kudu make rumus naon cenah S sing emot AA nya rumus S. Naon S teh? Saling silih naon? Silih dina sagala-galana. Ayeuna AA jeung Neng arek ngabangun rumah tangga teu beda we jeung pemerintah, umaro, ulama hayang ngabangun hiji negara anu sakinah. Kudu saling kapan eta oge. Umaro tegasna mah pemerintah belah dieuna, ulama ajengan atuh belah dieuna. Ulama ajengan pemerintah umaro teh kudu saling. Cek pemerintah ajengan hayuang bakti siap ajengan teh bakti. Cek ajengan teh pemerintah hayuang ngaji semangat pemerintah ngaji. Aduh paur cenah. Ayeuna ajengan jeung pamarentahna geus ngahiji waktu bakti init bakti, waktu ngaji init ngaji, insyaallah masyarakatna milu. Piraku ek nuturkeun saha deui masyarakat, nah ek hirup sosoranganan. Nah daek paeh keur kikituan. Tah kitunya jadi kudu saling. Mun ajengan jeung ulama ajengan jeung pamarentah geus ngahiji, insyaallah masyarakat mah ge ngahiji. Lamun kabeh-kabeh papada geus ngahiji, insyaallah bakal tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rumah tangga oge kitu kudu saling naon? Hiji saling cinta. AA jeung Neng saling cinta tuh. Cinta tuh AA baut gitu. Sanajan eta cinta lain modal utama dina rumah tangga, tapi anger kudu aya. Ngarah naon? Ngarah henteu ngarasa capek. Kudu aya cinta. Da aing ngaran geus cinta mah moal aya kacape. Beda ayeuna sok we geura tingali ieu pangantin anu geus bararaal geus garaalun. Baheula mah keur anyar aya pisalakieun apel. Boro-boro menta karek datang ge encan ngobrolna naon geus ditanya aa bade ngopi naon. Cek lalakina moal Neng lios api-api. Era kumitoha besi pajarkeun loba kahayang. Pengalaman eta. Lain, pengalaman batur ieu. Hoyong naon wios Neng moal hideung we. Meureun lalaki mah karesepna cai kopi hideung pangmeulikeun kapal api ka warung. Leuheung mun deukeut sanajan jauh oge da cinta. Ridho we init. Meuli kapal api hiji pang ninyohkeun diasongkeun teu diuyup-uyup teu ngewa da cinta teh. Oh meureun resepna kopi bodas teu capek init deui ka warung meuli ABC teu diinum keneh wae teu nyarekan da cinta. Ieu teh dibere nu bodas embung, dibere nu hideung embung, sugan hayangan susu. Barogi eta kana susu. Da init deui wae ka warung meuli susu anu bodas. Embungeun keneh wae. Meuli susu nu coklat, embungeun keneh wae. Cek awewena pusing-pusing teuing cik bapak tanya bahwa eta kabogo teh hayang susu nu bodas jeung hideung.
tanya cing ek bener moal nepi ka ayeuna teh terjadi we rumah tangga sia jeung si Neng teh tah kapanggih meureun sia teh hayang anu bodas jeung anu hideung tuh seuri heueuh ai seuri mah bener. Keun eta mah biasa. Lamun cinta mah arek sakumaha wae kacape moal matak ngarasa keheul, moal matak ngarasa susah, matak rumah tangga kudu dibangun, kudu aya benih-benih cinta sangkan ngareunah ngajalanina. Ngan pedah eta cinta ulah dijieun modal utama ek rumah tangga tuh geus eka mana deui wae tuh. Susu. Ek beang susu. Di dieu susu na geuyeun na korsi balatak cicing. Aduh. Ya, lamun rumah tangga bakal nangan saukur cinta anger moal bener eta teh moal nepi kana sakinah bageur. Rumah tangga pedah bogoh we bisi kaburu ku batur. Moal bener moal nepi kana sakinah teh sabab lila kalilaan cinta mah moal bakal keuna ku seep setan daek-daek teuing cinta dibikeun ka setan ku seep sok we ayeuna tanya ibu-ibu ieu anu geus karolot cinta teu ka salaki api-api cenalah henteu cintanya nyaah soda ibu bogaeun duit teu bogaeun duit mah anger we abang ku tendang nya galib eta teh galib misalaki teu bogaeun duit mah rada keheul dan nempona ge termasuk abi bae da ieu mah bebas teu mapatahan batur mapatahan diri serangan jeung mekelan ka panganten anu anyar. Nalika sia teu boga duit teh ulah keheul Neng sing inget da urang teh nikah teh tadina ge boga cinta tinggal tanamkeun dina hate istri sing qanaah. Naon qanaah teh bageut ngalap cekap ku perkara anu aya ngan pedah nu jadi salaki ulah cukup urang mah da boga pamajikan ge qanaah ieu leha-leha we ulah mikir atau mikir ini galak cenah ya sing lamun geus naon geus yakin ek rumah tangga berarti geus siap sagalana siap ilmu siap bekal siap mental da rumah tangga teh lain kurjang nyukupan ranjang hungkul kudu dicukupan jeung rinjingna apal rinjing rinjing teh rigen wadah air rigen dipake wadahna naon ge asup dipake wadah beas asup asal beas we di karungan da teu di karungan ngaburusut meureun dipake wadah samara asup dipake wadah sayuran asup dipake wadah buah-buahan asup dipake wadah pakaian oge asup intina lamun geus siap rumah tangga berarti siap nyukupan kebutuhan keluarga berarti ieu matak sia atos wantun nyanak si Neng ti orang tuana oge tos siap ieu teh siap siap insya Allah ulah leutik hate asal aya kahayang asal boga kahayang insya Allah ku Allah ge dianteur sing semangat we sing semangat usaha bari dibarengan ku tawakal dibarengan ku doa ulah usaha tapi mopohokeun kana kewajiban usaha we ti isuk nepi ka sore aya waktu salat da urang mah hayang usaha hayang ngabungakeun pamajikan nepi ka poho datang kewajiban teu meunang tetep usaha kudu ibadah kudu da cenah usaha ge ibadah arek ngemere napakah ka pamajikan kapan ibadah pangheulana ge salat lamun kira-kira ku rumah tangga matak ninggalkeun salat mending ulah rumah tanggana ge
Jadi orang semangat usaha teh kade ulah mau pohokeun kana kawajiban. Insya Allah sanajan usahana henteu dug hulu pet nyawa, hulu dijieun suku-suku dijieun hulu, lamun bari henteu ninggalkeun kana ibadah ka Allah mah insya Allah sanajan hasilna saeutik oge bakal barokah. Nu disuhunkeun teh kabarokahan. Jang naon seueur oge aya teu barokah mah. Cing urang yeuh ibu-ibu anu tos biasa nyepeng artos, ibu osok nyepeng artos. Alhamdulillah. Saeutik bongan diberena ku salakina saeutik meureun jadi si ibu nyekolna saeutik. Beres sing loba sangkan kanal. Pan beda pamajikan teh aya setorana loba mangenge we nyengir. Palebah setorana seuseup cek medun we. Manis sok jujur cenah. Heuh abi nu kitu teh. Harus sing atuh kabutuh loba token ngik-ngikan duit eueuh geura salaki hees. Hah mun hayang manjur. Leres da Bu leres. Malah ayeuna mah aya geuning dina media naon token disada gas beak cek salakina tepuk sakinah cenah. Terang ibu tepuk sakinah. tadi dina akad aya tepuk sakinah henteu. Oh candak pieu meureun nya. Ayeuna mah kapan usum memeh di akadan teh tepuk sakinah heula. Tapi bener eta sabenerna mah tepuk sakinah sok geura sia ama apaleun nya apa tepuk sakinah? Ngapalkeun teu ngapalkeun da bisi dites ku Pan Haib untungna henteu meureun nya. Ngapalkeun neng tepuk sakinah. Geuningan na tepuk sakinah teh sabenerna mah bener eta teh papatah. Berpasangan cenah. Lah teu nyaho cek ibu-ibu teh. Searching geura neangan gaduh HP kapan buka TikTok tepuk sakinah gitu ge bakal datang. Di KUA nu mingpinna ge aslina sok tingali geura. Janji kokoh naon janji kokoh teh ulah aya niatan aek ngalengkah ka gigir ka tukang fokus we geus boga hiji mah fokus ka pamajikan bungakeun papatahan kewajiban salaki eta teh sok sing kuat bangun rumah tangga anu sakuat-kuatna sing nepi kana sakinah teh cukupan kabutuh ranjangna, cukupan kabutuh rinjingna. Ngan kanyataanana ieu lalaki sok semangat neangan kabutuh rinjing lamun kabutuh ranjangna geus dicukupan. Laras Pak. Pamajikan lamun kabutuh rinjingna geus dicukupan insyaallah semangat nyukupan kabutuh ranjang. Jadi kembali deui kana tadi rumus es kudu saling. Kapanggih rumus teh kapanggih? Cek tadi kudu make rumus saling. Janji kokoh teh kitu. Sing pageuh bangun rumah tangga. Ayeuna urang geus siap yeuh ngarawu budak awewe tinu jadi inung bapakna kahade yeuh aa. Ieu si Neng di dieu ku si bapak jeung si mamahna ti baheula ti mimiti lahir nepi ka sagede kieu ayeuna ditatap diusap. Ditatap diusap dipikanya nepi ka ayeuna awakna sagede kitu lintuhna. Berarti eta teh bakat Ning sukses ibu ramana mikanya kanu jadi putra. Ayeuna ku aa dicanda ka hadeng ke jadi begang. Ngabatin meureun ka hade asing tanggung jawab ye. Ku mamahna ditatap diusap engke ku aa ditetep diusupnya. Sakedeung deui dira tingali ulah ditingalikeun. Kalah tingalikeun deui. Kahade ka pamajikan teh sing alus basa sangkan pamajikan alus basa kanu jadi salaki sabab ari pamajikan teh cerminan salaki
ulah hayo we nyanyalahkeun nyarekan ka pamajikan sia mah ada teh goreng salakina leuwih goreng kade lamun ek ngabenerkeun pamajikan salakina sing bener heula kahadenya ieu si Neng dicandak wa'a tanggung jawabna pinuh dunyana akhiratna pakaianana pakaian angguan ek lemas ek kasar ieu teh pakaianana tuangeunana peribadahanana tutup auratna sagalana tanggung jawab teh tos lepas ayeuna mah si ibu jeung si mamahna mah tinggal ngalalajoan lain ngalalajoan mah kayak lain tinggal ngadukung kana rumah tangga nu jadi anak tinggal ngadukung tahade mamah ayeuna mah si Neng teh geus dicanak ku carogena ulah pipilngeun kolot mah ye kade ibu-ibu anu gaduh murang kali istri tos rumah tanggi ulah sok newo-newo pipilngeun kana rumah tangga nu jadi anak kumaha wae bentukanana ulah sok pipilngeun salagi budak henteu menta tulung ulah sok api-api nulungan mata kriweuh keun we sing musyawarah duaan salaki jeung pamajikan teh mata kadea Neng ulah baralem wae engke teh ngarobrol ai rumah tangga teh 88% ngobrol segala rupa ek hal leutik ek hal gede obrolkeun nya osok ieu ngarobrol osok capetang cenah pedah we cenah keur kieu kakara cenah saarera cek sia teh alus ngan pedah ngobrolna sing ngobrol anu bener lamun aya masalah sok obrolkeun kuduaan kumaha ieu jalan kaluarna masalah teh ulah jadi suami anu silent treatment naon cenah Bu nah mani papaliut eta bibi silent treatment ai silent teh naon HP geuning silentkeun ai silent teh repeh teu bersuara ai treatment naon treatment teh perawatan sok aya bagian lalaki-lalaki suami-suami anu silent treatment di mana-mana aya masalah teh jalma dud we eta teh cenah keur ngaredam masalah sabenerna justru lain meredam masalah eta teh kalah nyieun pi masalaheun da istri mah raratana resep ngobrol lamun aya masalah teh sok obrolkeun sing nepi ka clear sangkan henteu aya salah paham aya ibu-ibu nu gaduh caroge silent treatment aya boga masalah teh baud we teu ngomong-ngomong lain mah musyawarah jalma dud we kala aya Bu aya takol ku bujur panci geura sok keulah ka bapak-bapak nu kitu sok aya nya nu kitu sok aya eta teh ulah nyapanya nya kade mun aya naon wae masalah ulah sumput salinung tinu jadi pamajikan mah kade kudu bukbrak ulah boga bisul dinu nyumput ka indung era nemongkeun ka pamajikan ditemongkeun ai boga masalah anu kira-kirana nemrak henteu daek kambejakeun ka pamajikan ulah pangheulana naon wae masalah ka pamajikan obrolkeun teh nya ulah waka ka indung bapak komo ka tatangga komo ayeuna si Neng geus lepas tanggung jawab ti ibu ramana sagala oge ngadu teh ka salaki kade anu jadi salakina sing wayahna pamajikan ngadu ieu kupingkeun pamajikan ieu kupingkeun we wayahna sing pasang kuping sabada dikupingkeun teh kumaha temalan beres solusi ulah dikupingkeun hungkul bari teu ngomongna naon pipusingeun deui wae tah
engko dikupingkeun kadangu ka kuping atuh teu nemalan nya cenah gageuheuleun nu kitu teh tah benih-benih pi masalaheun nu kitu teh kadenya ngobrol kumaha nu jadi orang tua na cek tadi ku sabab geus leupas kanu jadi carogena ulah newo-newokeun we sing di naon sing dibereskeun ku maranehanana eta jang pihak si nengna ayeuna jang pihak si aana sanajan ai ngaran murang kalih pameget salawasna milik nu jadi indungna kade neng bager wayahna ulah nyeri hate lamun di nomor 2 keun ku si aa maksud di nomor 2 keun di dieu teh lain di naon lain dibaekeun lain sabab aing ngaran budak lalaki tetep sanajan geus rumah tangga kudu ngahidmah kanu jadi indung salilana atuh lamun teh mah bisi ieu mah nya bisi pedah cenah aing ngaran-ngaran mitoha teh serem apal ibu serem menakutkan mitoha menakutkan tak bu? Teu sabenerna mah mitoha teh teu menakutkan da bagur pugu anakna ge dibikeun jang urang mah nya menakutkan batak dibikeun ge bagur ngan pedah neng wayahna sing sadar lamun salaki kumaula kanu jadi ibuna ulah dihalangan da eta kawajibanana ayeuna mamah di dieu si neng ek dicanak ku si ulah make ulah-ulahan da ayeuna mah tos milikna wayahna ngan kade ulah ngaboga-boga pedah cenah da geus dikawin anger we kudu tiasa ngimbangi da ari mitoha teh kolot urang keneh dina kenyataanana mah eueuh nu disebut mitoha teh inung kabeh oge bapak kabeh oge kudu akur kadenya dina hal naon wae gaduh milik rezeki jika tadi geningan ayah sawer dina siang hari tadi ayah kunaon nyawerna ku acis sok ayah permen nage tarasa rupa sok rupa-rupa eta teh gambaran naon gambaran kahirupan rumah tangga teh bakal loba rasana aya nu amis aya nu lada aya nu semu pait aya nu hasem tapi sanajan pait hasem anger aya amisan nah gambaran rumah tangga seperti kitu bager terus eta anu rasa permen tadi diawur-awur naon maksudna tah lamun engke geus anjeun ngarumah tangga geus pageuh geus gaduh milik rezeki harta banda loba sing resep bagi-bagi ka balarea terutama kanu jadi indung bapak termasuk indung bapak teh mitoha lamun gaduh milik rezeki heulakeun ka indung bapak ulahnya mere kanu jadi indung bapak malahan masing gaduh cita-cita ya Allah hoyong beunghar teh hayang ngabungahkeun nu jadi indung bapak haloyong beunghar hoyong aya cita-cita hayang ku beungharna ngabungahkeun indung bapak eueuh paingan teu beunghar sing aya cita-cita ye ngaran-ngaran jalma ngabungahkeun indung bapa budak ngabungahkeun indung bapa insyaallah hirupna bakal barokah sok we tingali dina kanyataanana jalma nu sok bumela ka indung bapa jeung jalma nu sok bedegong ka indung bapa tingali geura sok beda anu bedegong ka indung bapa mah jiga sarareusut ngalengkah oge jigana dina jembarna oge jika kurang we kabungahna teh tapi jalma anu henteu sagala boga tapi bumela ka indung bapa tingali da berkah hirupna teh tah sangkan hirup aa jeung neng engke kapayuna berkah ku Allah diridhoan kade heulakeun sing inget ka indung bapa aa gaduh keneh ibu
Rama gaduh. Alhamdulillah masih kararumplit berartinya. Cenah urang mah beunghar henteu niat ngaboga ngabungahkeun inung bapa ge da geus eueuh inung bapana. Emang keur aya hungkul bisa ngabungahkeun inung bapa. Geus eueuh oge anger bisa kumaha carana pangnyodakohankeun. Ai keur aya mameureun kaciri jenteulna mamah ieu abi gaduh milik kaciri seurina. Ai geus teu aya mah ku urang pangnyodakohkeun dikiriman sarua seuri ngan teu kaciri hungkul ku urang. Bungaheun sarua mata ku gaduh harta banda seueur teh hoyong nyuhunkeun beunghar ka Gusti teh niatan hayang ngabungahkeun inung bapa. Ulah kalah geus beunghar inung bapa dijadikeun babu. Salah eta mah. Geus beunghar kalah inung bapa milu capek. Sok aya nu kitu aya mana jelemana kahadenya lamun teh mah gaduh harta banda leuwih sing ingat kanu jadi inung bapa niatan dina hate hayang gaduh harta banda seueur teh hayang ngabungahkeun kolot geus kabungahkeun tingali tatangga balarea kahadenya ieu bekal jang sia ieu. Mudah-mudahan sia jeung si Neng dijantenkeun jalmi anu sukses. Bisa ngabungahkeun kolot, bisa ngabungahkeun mitoha, bisa ngabungahkeun tatangga. Terutama ayeuna mah heulaanan aa sing bisa ngabungahkeun si Neng sing bisa taat kanu jadi salaki kade. Sing bisa taat kanu jadi salaki. Perintah naon wae ti salaki asal henteu ngarumpak larangan agama ulah di naon aya kitu teh bantuan atuh Pak ulah naon cing cek abi ulah ngalawan nya ulah ngalawan lamun parentah salaki henteu ngarumpak kana larangan agama ai kitu mah biasa si Neng ditutudung cek sia teh Neng lah meni asa hararudang cing buka tudungna da geulis keneh teu ditudung ulah ai kitu mah ulah diwaro Neng ulah biasa di gamis Neng pantes geura lamun nganggelejing ama resep ningalina jalan-jalan jeung ate dilelejing ulah Neng ulah diwaro kadeaanya jaga nu jadi bojo jaga penampilan ulah nepi ka katingali orat jaga ucapan ulah nepi ka naon nganyerikeun batur ku ucapanana. Ayeuna ieu tugas aa mapatahan nu jadi bojo kade kudu tanggung jawab dina segala rupana. Kumaha sangkan pamajikan alus bahasa aa nasing alus bahasa kanu jadi bojo kade ulah sahaok kadua gaplok ka pamajikan teh sok aya lalaki nu kitu aya ka pamajikan teh habok musingkeun piraku asa piraku aya pamajikan musingkeun lamun salakina teu pika musingeun. Nah da nu ngomongna awewe ieu mah jadi wayahna didedetkeun tapi asli eta teh rarasaan lamun pusing kanu jadi salaki lamun tingkah pika pusingan teh da lalaki napi pusingan mimitina mah kembali deui dari awewe teh cerminan lalaki mata kelalaki cik ulah sok nyen pidosaeun pamajikan geura ih keheul ka lalaki teh sok aya we pidosaeun teh he pamajikan teh atuh dosa bapak hoyong gaduh bojo nu doraka hoyong pan alim meureunnan batak ulah nyen doraka kadeaanya ka bojo teh sing nyaah ulah sahaok kadua gaplok ulah kade pepojo ama ulah sahaok kadua gaplok sausap kadua asup we mending keneh kitu nya mending keneh eta kadea ulah ngaran hahaok kanu jadi pamajikan termasuk ieu ibu-ibu bapak-bapak lamun teh masuk aya huak haok kanu jadi pamajikan sok aya rumah tangga teh pasea da ngaran rumah tangga aya wae paseanya aya bu aya kan pasea namana pasea leutik nah pasea gede ek pasea leutik ek pasea gede kahade ulah hareupeun budak
sok aya nu pasea hareupeun budak sok aya wae trauma eta teh ka budak teh kade ulah teu meunang ngaran-ngaran indung bapa pasea hareupeun budak engkena teh ngabentuk mental anak teh nyerminkeun nalika rumah tangga teh bapak urang ge ka indung urang kitu diturutan we tah ulah eta teh mata sakumaha wae keheulna sakumaha wae keur paseana lamun aya budak mah api-api we eueuhna naon teh geus eueuh budak bereskeun lain tuluykeun pasea bereskeun sok salah wae resep-resep teh kana pasea teh atuh bumbu cinta nya da emang kitu ngan pedah cek tadi oge kudu aya naon saling ngobrol musyawarah lamun tas pasea tapi kaituna diobrolkeun insyaallah engkena teh bakal jadi harmonis deui jadi harmonis deui ngan lamun teu diobrolkeun kalah nambah kapusing teh anu tadi teh silent treatment jiga eueuhna naon boga tas pasea oge teu hahampuraan teu naon bapak osok nyungkeun hapura ka bojo osok tara cenah di temalan ku pamajikanna teh heula tara cenah nanyana ka bapak-bapak nu nemalan awewe cing ayeuna ibu-ibu osok ukeun hapunten osok Pak tara saruhna tuh kitu mah yeuh kahadenya urang lamun mendak sapoe-sapoe teh da pasti loba pidosaeun teh Bu leuheung anu kakara rumah tanggana ek nyarekan rada era keneh ek ngobrol kasar rada era keneh ieu anu geus harareubeul kieu nya geus teu asana naon ka salaki teh geus wani nyarekan sakapeung mah abi kitu anu ulah teh eta teh teu meunang narikeun sora luhureun sora salaki wah iya mah cenah politron salaki palumu hiji pamajikanna 5 udah eta teu kadenge teu da bapak-bapak ngomong teh geugeureun nyeman sing tarik bapak-bapana amin teu disentak bapak deui nu salah pan imam rumah tangga ulah mung disalahkeun makmumna teu milu genti atuh ayo aduh kahadenya lamun boga makmum teu milu wae ulah digenti wae tapi yeuh urang introspeksi diri kunaon yeuh makmum teh teu milu wae bawa kurang duitna kana duit deui wae da ku duit mah manut atuh nu kumaha ge aslina ku duit mah manut pamajikan kurbaud kurawat kumaha wae ke geblug we gepok seuri langsung harita keneh aslina eta teh gepok duit lain geplok digebug lain atuh kalah beuki ngagantawang meureun etanya ulah narikeun sora saluhureun sora nu jadi lalaki ulah naikeun panempo saluhureun panempo salaki kapan urang mah salaki molotot pamajikanna bureuleuh papelong-pelong kaituna teh tah kitunya bager jadi sakinah teh kudu aya perjuanganana kumaha carana sangkan rumah tangga teh sakinah sing kembali deui kana tadi rumus sing saling ulah nyalahkeun sebelah pihak introspeksi diri masing-masing tuluy obrolkeun insyaallah naon wae anu dilaksanakeun dina jero rumah tangga eta teh ngajadikeun ibadah nikmat da bener rumah tangga teh pacekel-cekel jeung leungeun pamajikan dosa marurag dera coba ngahaja-haja hayang muragkeun dosa maca istighfar mah da hoream sok tahajud tara jatuh geus ngaku sorangan geura ayeuna pacekel-cekel jeung si Neng dosa teh muruluk eta teh lamun hayang leuwih muruluk si Neng na kabeneran gede lahun ku maka dosa murag sabeng berat eta awak si Neng ek digaganong atuh alus ameh dosa marurag nya
eta teh nikmat bener lamun dijalani ku landasan ilmu agama mah bari dijalani ku ikhlas sanajan capek sanajan pusing sanajan riweuh insyaallah lamun kembali kana niat awal hayang ibadah mah nikmat. Nikah teh atuh naon nikah teh nikmat indah karasa aduh haneut nikah eta teh naon cenah Bu nikah teh haneut teh tungtung nahungkul si bapak geus kieu. Hadirin rahimakumullah, cangkel Bu cangkel diteraskeun sabaraha menit ayeuna bisi lami teuing da abi capek bapak-bapak cangkel ibu-ibu komo sadar teh ibu-ibu ya abi nyarios di dieu tos sajam cing kenging naon aduh si bapak ai geus kieu sabar atuh haneut wae. Jadi etanya rumah tangga teh kejar sakinah mawadah. Engke lamun urang geus bisa ngalaksanakeun eta sakinah, ngejar kumaha carana sangkan rumah tangga sakinah, insyaallah bakal timbul mawadah. Aduh, saling pikanya da tenang teh hatena. Geura di dieu ge da sigana tara renang ibu-ibu tenang teu? Nyaan Tibra cenata ulah salah lamun jalma keur dina pangajian diuk tapi nunutan tibra eta teh bakat tenang boro-boro nyang hulu kagigir nyang hulu kaluhur oge sare tenang eta teh alhamdulillah ulah digeunggeureuhkeun bakatku tenang syukuraneun da geuning aya kajadian ek sare teu daek reup da eta pikiranna kalayang kapoe isuk kanu ngora nu kolot ge can dibungahkeun ulah sok riweuh kanu ngora bungahkeun heula we nu kolot. Aduh iya garis keras nantang lain nantang kana hukum da ai ngaran ngawayuh mah meunang-meunang wae ngan ceuk tadi oge sing bisa hiji lamun hiji kurang keneh koma dua lain kurang ku pamajikan kurang ku napakah pamajikan hiji oge barongkeakan keneh kalagu sayang dua pidosaeun ek neangan surga ti jalan manana eueuh kalah jara rauh nu aya kalah loba zalim nu aya nya tangarah henteu nambahan dosa zalim geus we hiji bungahkeun geus we hiji bungahkeun nya ulah ek incah balilahan geus we keukepan sing haneut cenah geus teu haneut-haneut bawa atuh kompor ka kamar ngarah panas kalinya pamajikanna baal wae mah aduh tah kitu anya teu naon cenah tadi teh naon tadi teh Bu haneut keneh wae geus beda tema geus digenti nah inget keneh kana haneut asa ku teu ngarti heup mawadah tadi tehnya lamun urang tos sakinah insyaallah engke teh bakal timbul mawadah. Oh tadi teh keur nyaritakeun anu keur sare pikiran ka ditu ka dieu ase adaun jadina teu bisa sarenya. Karaos Pak karaos Bu urang tor tibra geuningan sare heglilir naha inget koredun rametun kebon gemukeun jabajang meuli gemukna eueuh kalah teu bisa sare deui tah matak ulah sok mikiran nu encan mikiran manu eukeur di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah ayeuna we nu ayeuna isuk mah buah hirup buah henteu waka-waka di pikiran isuk we pikiranana ai geus puguh hirup keneh kacape-cape anas we di pikiran ti ayeuna hek teh isuk teh geus teu hirup ripuh kalah sare henteu geura ai kitu mah geus we poe ayeuna mah geus bebas isuk mah kumaha isuk heup sare heula sing jongjon tunuh keneh sare deui ulah waka hudang salagi tunuh mah ulah waka hudang da lamun hudang keur tunuh sok rungsing bener teh
salagi tunuh masare tapi kade tunuh ya aya kak naon ningali nu tarhim ka kuping jam 4 aduh tunuh keneh masih bisa sok sare tuluikeun lah teu naon. Nah ka kuping adan tunuh keneh paksakeun eta mah setan nu mantuana lain sok sare lain ai geus ka kuping adan mah eta mah ku setan dibantuan ngarah beuki tunuh ku urang di waro atuh ngalintuhkeun setan. Kade aa nya aa neng engke subuh bisi kajongjonan kade aa era komitoha deui bisi di banyu moal di banyu rumah aing ngaran panganten anyar mah paling ge di telepon henteu wani ngagubrak panto ge da bisi ngaganggu di telepon neng subuh ai bonda teh geus lohor kade nya bageur kade ulah poho kana waktu. Ayeuna aa menang bonus lamun teh mah ahli jamaah salat berjamaah ti ayeuna mah saminggu kaharepkeun we teu berjamaah di masjid ge sok we berjamaah jeung si neng di kamar. Salat maksud teh waka-waka seuri salat berjamaah salat jeung si neng di kamar duaan tas salat eta mah kumaha jeung neng we tas salat mah bebas. Eksare deui heuh engke nepi ka naon memeh lohor datang lohor salat geus salat eksare deui heuh kumaha kop datang asar hudang salat eksare deui heuh teu naon bebas pokona mah saminggu janga ajeung neng soknya kumaha geus saminggu ka ditu mah biasa deui lamun ahli jamaah ka masjid sok ka masjid deui. Saminggu teh pikeun anu ngawin parawan kalarasan sia menangkeun parawan dalamun sia menangkeun arana mah lain saminggu 3 poe dispensasina oge lain sabulan atuh kalau beuki lila model parawan oge ngan saminggu kitunya tunuh bu tunuh aya nu tunuh aya nu henteu kumaha ieu teraskeun teraskeun nu tadi ge can puguh inget geus poho deui cenah naon nu tadi teh sorry ditanya nu tadi naon mah teuing naon bisi we kalah kana mah kapoho ayeuna mah kieu we bekel Kang Aa kade sing ageng tanggung jawab kanu jadi bojo bageurnya tanggung jawab dunia tanggung jawab akhirat lain tanggung jawab ka pamajikan hungkul berikut ka indung bapa ayeuna mah indung bapa hidup teh namahan 2 jadi 4 nah pibaktieuneun teh 4 ayeuna mah nya kahade dina naon wae perkara dina rumah tangga ulah sumput salindung sing musyawarah sing saling ngahormat salaki sing bisa hormat ka pamajikan sing bisa hormat ka salaki kumaha bisa hormat teh ngajaga kahormatan masing-masing pamajikan ulah sok ngabeja-beja aib salaki ulah sok ngabeja-beja aib pamajikan kahade bageurnya sing saling pikarido pamajikan lamun kurang napakah ti salaki sing ridho salaki lamun kurang pangaula ti pamajikan sing ridho kahadenya dina naon wae perkara sing saling sing satujuan sanajan ieu teh hese teu hese kumaha atuh ngahijikeun 2 sirah anu beda kudu jadi hiji tujuan pasti hesenya pasti tapi insya Allah lamun orang musyawarah mah bakal aya jalan keluar pokokna mah naon wae perkara naon wae masalah musyawarahkeun salaki jeung pamajikan sing meunang jalan keluar sing meunang jalan naon cenah bade keluar si bapak bisa geuring ngalarti we duka ka mana padahal maksudna dah gitu anya mudah-mudahan doakeun ku sadayana ieu rumah tangga neng Siti Nur Aini kalih naon ieu teh poho deui Budi Santoso Budi naon Budi Utomo naon
Budi Irawan. Mudah-mudahan sing janten rumah tanggi anu sakinah mawaddah warohmah, sing janten jalmi anu sukses rumah tangga na sing pageuh nya, sing bisa ngabungahkeun nu jadi indung nu jadi bapak, dipasihan katurunan anu soleh solehah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tika bitugi ka akhir dicekapkeun sakitu bae, hapunten sanes kanten kakirangan oge kalepatanana, sieu bilih seueur lepat nyarios, maklum abi mada kieu abi mah emang kieu. Bisi teu sopan cenah cacarek, keun we da abi mah kieu. Bongan awet teh ngobrol ka abi. Hapunten bapak-bapak ibu-ibunya Sohibul Hajat, hapunten sanes katan kakirangan kalepatan tina cariosan abi teu aya maksud nganyeri ka sasaha. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kangge abdi pribadi, umum kangge sadayana, khususna deui kangge panganten anu anyar. Mudah-mudahan sing ageng manfaatna. Hapunten sanes kanten kakirangan kalepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.